cicing. Dasar budak bangor. Dibawa ke mana? Ya, ayo pokok nama milu. Kayak di ditu nyari tanah mah. Jadi kan katewak makhlukna kejadian kieu teh geus katilu kalina. Lain perkara anu enteng kasus kieu teh ulah dianggap sapira padahal mata kurang asup kana bui. Cik Kang Polisi gerak talung tik perkara ieu teh gerak tewak eta mangklukna. Nu mawi teu acan Pak Kuwu. Anak si Imi jeung baturna nu kamari ka tembong keur ngaradu jangkrik ge tos diinterogasi. Kekepehan teu ngaku. Daek medu cenah. Pami medu teh naon Kang Ulis? Bisul Kang Polisi. Tuh, bisul. Ayo, ayo. Punten Pak Kuwu. Manawi teh ieu budak anu kamari ulin buruan teh. Oh, jadi si lain nu ngalukeun ieu teh. Ih, henteu Pak Kuwu. Teu rumasa da uing mah. Har. Pan kamari lain ulin ngalukeun jangkrik di buruan teh Win. Puhul Pak Kuwu, kamari gen Pak Polisi ieu ngaroskeun. Tapi daek medu mun uing ngalakukeunana. Ngesomat balikeun deui ka indungna. Bejakeun ka kolotna ulah senang alulin deui di kantor kitu nya. Nuhun Pak Kuwu. Oma bejakeun. Nuhun. Mangga Pak Kuwu. Ya, Ayo, ayo. ya. Hese saksi mah. Kang Lebe, Mohon. bilih bade ngalajenkeun padamelanana. Beres. Mangga, mangga. Mohon dikarankeun oleh teh. Mangga Pak Bu. Mangga, 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 mangga. Kang Polisi, omat teangan deui nya. Sugan we anu apaleun sebeneran kantor ieu. Pami kitu mah abdi bade kantun Pak, mangga. Mangga, mangga, mangga. Tulis. Bereskeun proposal nu kamari nya. Mohon Pak Bu. Taikeun anggaranana nya. Mohon mangga Pak Bu. Ya, sok, sok, sok.